Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangdang udah kanca tidak dongeng Sunda nunyanak jidara carios sirantang. Atuh urang lajengkeun deui hanca nu kasimpen kamari. Pamugi janten panglipur kalbu sareng pangbabrah manah komo upami nuju bararingah mah. Atuh prung urang lajengkeun deui cariosna. Harita sirantang yang nuju ke Gunung Munuu. Ayo urang miang deui uy. Tukang adang wing sayang wagilu nepi eta ka Gunung Munuu. Cek si Banteng Wulung bari terus lempang nuturkeun sirantang ti tukang ngagegag da puguh berat ku awak. Atuh urang caturkeun heula di hiji lemur aya saurang budak jeung aki-aki keun sirantang keur nuju ka Gunung Munuu. Urang simpen heula. Kieu euy wing kumaha teh kieu euy. Aduh. Wing teh kaya turun gunung kieu euy. Ari nyane. Mane bereja dilalajeng aing di gunung. Meureun turun ka gunung teh ge loba jelema dan sarajab. Sawing mah teu apa kieu euy. Sugan teh. Wing teh sorangan we atuh. Tuh aya warung euy. Urang ngiukan heula. Ya aya duit saeutik lalu aya aduh. Urang ejan kera beudeng deui kekerebekan. Nya kieu euy teu wing. Aya ngasahan atuh. Dahareun di warung cenah naon cenah euy. Cek si Keling bari nuturkeun mah kate guruna sirantang tur si Keling mangrupaning budak Sirawing. Lempang agaraneang nuju ka warung kebeneran. Di warung teh keur eueuh sasaha tur maranehna we duaan. Aduh jang. Aya tamu geuningan. Sok saharawat ini nya. Taya wara-wara neut. Surawi oge aya. Bisere kieu aya teh-teh ayo. Cek si mawarung someah jeung darede nyambut kadatanganna si Keling jeung mah kate. Hari ieu maksudna teh kumarana ieu teh ya. Ugo wing derek nuju ka Gunung Munuu teh. Pernah jina aya kitab beli itu teh. Kitab kasaktian jeung kanuragan. Dah ieu bocah sugan we atuh isuk jadi jawara. Atuh pati kieu euy. Wing teh kan yang jadi jawara ki. Tapi wing mah yang dina bener ki. Melan anu butuh wing mah tarik nulungan. Kasusah batur. Atau amun aya naon bantang pake beurek ku wing dilawan kieu euy. Ade aduh euy da kudu kitu atuh. Gitu ari jadi inju lagi mah deuleu. Wah gini akan inju bae mare deuleu. Baik ya. Yang penting mah wing mah asal diangkat. Ya we lah. Diangkat dibebetkeun. Cik si Keling nemalan kanu jadi
guru-guruna waktu harita. Terus si Aki jeung si Keling ngaropi surabi jeung bala-bala. Atuh si mah warung ngarasa bunga. Warung anu keur sepi eta tadi aya nu meuli. Rentang-rentang ti kajauhan katingali jika anu rusuh nyamperkeun ka warung. Waktosna tos teu nyekapan paralun ampun kasuhun uning galih nu dipamri hapunten anu ditedak permios.